Manqobah ke-18 nyarioskeun ngajadi keunana Syed Abdul Qadir budak awewe jadi lalaki. Dicarioskeun ku Syekh Hawad Al-Qadiri aya hiji lalaki ngadeuheus ka Syed Abdul Qadir unjukan hayang gaduh anak lalaki. Rawuhan Syed Abdul Qadir maneh menta barang anu galib heug moal henteu boga. Tidinya eta jalma saban dinten henteu patot-patot hadir di majlis Syed Abdul Qadir. Barang parantos lami eta jalma kalawan kapastian tinu maha kawasa gaduh anak tapi anakna awewe. Teras eta anakna dicandak ka Syed Abdul Qadir piunjukna, "Gusti, kapungkur abdi nyuhunkeun anak teh sanes nyuhunkeun awewe, nyuhunkeunana anak lalaki. Dupi ieu geuning awewe." Rawuhan Syed Abdul Qadir eta orok buntel cig balik tangtu engke jadi lalaki. Teras eta orok dibuntel dibawa balik. Barang dibuka di imahna eta budak jadi budak lalaki kalawan izin Allah Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah.